Bari leos titi ka dapur. Mau dicaritakeun ku Ceu Ajah ka Titi ngabukti. Sanajan karek ngadenge sorana wungkul. Satuluyna mah nenjo bungkeul kanana. Tapi ririwa sajian deui ieu mah. Kabeneran malam Jumaah eta teh asa kareueung, bulu punuk asa ngawid-wid baka tingku tiris, bulu leungeun carengkat asa carucukan. Angin di luar sakapeung ngagelebug, sakapeung ngahiliwir, asup ngaliwatan erang-erang panto jeung janela. Niang kuring hudang. Geus 3 bulan ieu kuring nempatan imah anyar teh ngontrak di bae saperti tahun geus-geus. Sakitu kabedagna. Teu kacipta bakal boga imah sorangan, ngelik harga tanah nu beuki apung-apungan. Can waragad keur ngadegkeunana. Ieu oge bisa ngontrak, biasa we duitna meunang nginjem ti dunungan bari jeung seuseut-seuseut ge kaluarna. Keun soal eta mah da biasa manusia hirup euyeub ku kasusah. Pikiran mah kalakah we matak siwa. Pamajikan rada teu betaheun nyicingan tempat anyar. Geus sababaraha kali manehna ngagegejeg ngajak pindah deui neangan imah sejen. Tapi ku hayoh dipapatahan, diwayahnakeun. Dirage 8 bulan deui manehna nurut maksakeun ngabetah-betah maneh. Atuda mun diuk mah karek gegek geus rek jiung deui. Leuheung mun duit kontrakan nu geus dibikeun harita menta pindah, harita dipulangkeun deui sasana. Boa geus ledis ayeuna mah kana duit teh atuh. Nya batan rugi teu betah oge ngawayahnakeun. Ari ditanya kunaon pangna teu betah, pamajikan ngajawabna teh cenah pedah tempatna rada geuman. Rada geuman, kuring kerung teu ngarti di beh mana geumanana. Tah di pengker, di sumur, kitu-kitu ge ayaan, Kang. Aya we cai mah. Ih, batur nyarios saleres-leres, raka diheureuikeun. Jetet manehna baeud. Muhun tuh da di sumur mah aya oge cai sareng timba we hiji. Sanes, Kang, saur Ceu Ajah. Leres didinya teh geuman sareng Titi ngarondeg heula nyaritana, diukna ngageser ngadeuketan. Ngomongna ditompokeun kana cili kuring. aya nu ngageugeuhna, Kang. Ngaharewos. Kuring nyerengeh, Teu percantennya. bangun keheul nyaritana, pedah sorangan rada teu percaya kana omonganana. Kunti nu ngageugeuhna teh, Kang. Ceuk saha? Cek Ajah nu ngadongengna. Penasaran kuring oge. Muhun, ieu carogena Ceu Ajah kantos ningali Kunti di sumur urang. Ngaring kiwik we dina haur koneng. Pukul 12 cenah, Kang. Ngawenehkeun teh malam Jumaah deui. Dikumahakeun tah kuntina ku Kang Jajat. Ceuk kuring, Kang Jajat teh salakina Ceu Ajah. Imahna beh wetan kahalangan ku kebon sampe numang padi di imah kuring mah. Ditelak-telak kuntina. Ngabig-brig we, Kang, kabumikeun. Boro-boro hayang nelak-nelak meureun. Sieun we nu aya. Mangkaning Kunti ka pameget mah. Sok ngarabutnya. Ceuk kuring. Ih, Kang mah. Muhun ngarabut naon? Ngarabut sampe da ieu mah. Duka ah. Kang mah sok resep. Betah ari tos ningali haur koneng. Tengah dinten atanapi wengi bulan ngemprai. Aya nu kitu oge nya. Batur mah ting sariak bulu punuk. Titi ngadelek. Tina naon we pangebetah panon mah. Lain neuteup anu herang wae di jalan. Ih, kalah beuki ngaco. Bari leos Titi ka dapur.
dicaritakeun ku Ceu Ajah ka Titi ngabukti. Sanajan karek ngadenge sorana wungkul, satuluyna mah nenjo bungkul kanana. Tapi ririwa sejen deui ieu mah. Kabeneran malam Jumaah eta teh asa kareueung, bulu punuk asa ngawid-wid baka tingku tiris, bulu leungeun carengkat asa carucukan. Angin di luar sakapeung ngagelebug, sakapeung ngahiliwir, asup ngaliwatan erang-erang pantok jeung janela. Kuniang kuring hudang, sora nuting cikikik di luar, dedengian wae kitu. Ieu meureun nu diobrolkeun ku Ceu Ajah teh. Aciptana kumaha upama nu ngariringkik asup ka imah, pedah bangsa nu kararitu mah bisa asup kana liang anu sakumaha leutikna oge. Rei, bulu punuk ngadadak carengkat, angin di luar ngahiliwir deui. Jung cengkat ngilikan erloji luhureun lomari. Karek pukul 11, tapi ret ka Titi jeung ka budak nu ngagoler gigireun sare ti berapisan. Keur kitu kadenge sora anak hayam ti tukang imah di lebah sumur. Anak hayam saha? Da tukangeun imah kuring mah asa teu bogaeun hayam nu karek megar. Moal kitu eta teh. Angin ngagelebug ka lebah kamar kuring nu teu pati jauh ti sumur. Ngontrak teh 2 kamar. Sakamar keur dapurna, sakamar deui keur tempat sare. Di kamar tengah jajalaneun ka sumur. Tetela lain angin samanea ieu mah, kawas-kawas angin jijieunan. Can bea kaheran, ari breh teh reungit ngabreng asup ka kamar ngaliwatan erang-erang panto. Kuring bebacaan sabisa-bisa, baca ayat kursi teu kaur anggeus, poho deui. Ongkoh geus lila tara diwiring. Kesang tiis renung sawak-awak, jadi samar polah kudu kumaha nya dilakueun. Di deukeutan wae kitu ka tukang, bari mawa nyere jeung ditataranjang sakumaha papatah ceuk nulian. Sieun dibongohan, heg kuring dicekek, kawasna moal bisa hojah. Cenah tonggongna teh gorowong. Ih, kuring ngabiri gidig sorangan. Buledag kana angel, maksud teh rek sare deui. Tapi kadenge sora ti tukang. Bang Binglung sora nu kicikibung. Biasana sora nu kitu teh sora di walungan ulin barudak nu ngaradon kokojayan. Di sumur ge sangkun-kun mah teu burung bisaeun. Sakitu lahan heureut oge. Bang Binglung kadenge deui nu kicikibung teh. Bulu punuk mungkin muringkak wae. Kang, Suara pamajikan direret sing horeng manehna ge geus hudang. Kuring neuteup beungeutna sakedeung. sora nu ngagendangnya Kang. Ceuk Titi bari ngabalieur eraeun meureun. Muhun tah geura dangukeun. Bang Binglung deui. Nuhun Kang, sieun abdi mah. Titi nangkep di papreket. Tenang Ti, tenang. Piraku urang eleh ku bangsa nu kitu. Pan urang mah makhluk pangsampurna-sampurnana. Tapi abdi sieun Kang. Bang Binglung kadenge deui bari ditungtungan ku sora eong-eongan. Sora ucing Ti. Kuring melong beungeut pamajikan. Nuhun, moal ririwa ucing Kang. Ya aya kitu. Bangsa nu kararitu ngawujud ucing. Seueur wartosna mah Kang. Titi giak nembalan. Tapi can kabejakeun aya nu dikerekam ku bangsa ririwa mah nya Ti. Lain nembalan, kalakah jeletot nyiwit. Asa di bawah heureuy meureun, keur mah sieun hayoh di bawah heureuy, boro-boro hayang heureuy. Didengekeun deui nu kicikibung teh, aya 3 kalina ditungtungan ku sora eong-eongan wae. Moal salah, ceuk pikir teh bari turun tina ranjang. Bade ka mana Kang? Entong kaluar, abdi keung. Titi beungeutna tambah pias wae. Pukul sabaraha nya Kang? Aya meureun pukul 11 saparapat mah. Teu kabeneran teh poek bulan,
Muncang bulan mah wani ingkang keluar. Ah, entong Kang, abdi keung, anggur gerak kulem deui. Karunya ingetan teh bisi paeh di sumur, da moal salah nu Kicikibung teh. Kop kana lampu tempel, tuluy ngalengkah kana panto. Entong keluar Kang, entong abdi keung. Titi memetot leungeun, moal lami da sakedap ti, bisi rek ngiring atuh. Titi nu ngadabaranana, nu Kicikibung ajar cek Titi sora nu ngagendang teh, mira buktos ayeuna mah. Tos dihanjatkeun mah moal ka kuping deui ngagendang teh. Cek kuring. Hayu atuh, tapi tong lami, karunya kasih ujang. Tembal Titi. Kuring jeung Titi satengah rusuh lempang ka tukang, bari hate mangsa mingsir ge. Kuring ngawani-wani maneh. Jero sumur dicaangan. Kadenge sora nu eong-eongan. Tuh geuning nyati aya nu Kicikibung teh. Kuring melong beungeut pamajikan, manehna seuri beungeutna getihan deui. Kucing sahanya Kang. Buka nu saha-sahana mah. Ayeuna urang akalan hanyatkeun. Untuk itu, Titi moal tibrak ulem da nguping wae nu ngagendang. Nuhun. Tembalna pondok. Di akalan mah teu burung beunang ucing teh dihanjatkeun ka luhur, teu dileupaskeun, dibawa ka jero, buluna dilapan, karunya tiriseun. Geus rada garing, ucing teh diparaban, kabeneran aya sesa asin. Leos, kuring mah ka kamar deui. Keun ucing mah isuk urang salabarkeun. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.